Kang, tadi aya petugas PLN ka dieu. Aya naon cenah? Listrik nu di imah cenah ek dipareumah. Pada 2 bulan can bayar listrik. Kumaha atuh nya? Bararingu kan aya duitna ge. Da teu kudu duit, Kang. Da cek petugas PLN teh ngomong kieu, bisa lewat Bank BRI cenah, Kang. Ya heeh atuh Nyi. Angger kudu moal duit sing lewat BRI ge. Si Akang mah teu benang di bejaan. Tinggal indit we ka Bank BRI. Terus lewatan, 10 balikan atau 5 balikan ge cukup meureun. Anjay.